Launan sate lempang teh. Awewe goblok. Mana? Eta madep kieu. Saha bieu teh anu kutrak-ketrek ka budak aing nya. Iya, Mak. Naon? Iya, Mak, asli ieu. Teh naon kutrak-ketrek teh cenah. Iya. Tah baby. Anu ngetrek ka maneh pijodohan maneh. Tidak urang ieu mah. Heeh, daek maneh. Daek mah. Heuh sok atuh bubu si ayana. Mak, Naon? abi nu ngetrek mah. Sia mah kita kudu jeung anak aing. Sia mah kudu jeung aing. Moong ah, kanyot ah. Moong mah. Merasa jauh teuing ieu teh tempat pananyaan teh mah marek nanyakeun ka saha eta geus katingali imana hayu. Damang, Bah. Alhamdulillah. Celik. Kek. Ieu teh ti mana teh, Nyai? Abi ti Cikawao, Mak. Oh, muhun. Sok atuh aya naon, pasti pijodoheun nya. Tuh, Nyai nya geus apaleun. Bisaan si emanya. Sok bade naroskeun kumaha, Nyai? Ieu teh bade naroskeun pijodohan murang kali Abi. Saur Mbah kira-kira ka urang mana tah? Ieu mah Nyai, pijodoheun budak mah 10 meter ti gigireun imah, 5 meter ti kencaeun imah. Nah, Nyai, asa kana ngudingnya. Mah eta geus kemauan kun gadungan berenang. Mak, ieu teh nu benar hitungan teh. Bener, mamah tara salah, tara misrot. Lain Nyai, jigana lobanya pananyaan kieu mah salakina. Loba mah, coba pecahkan kumaha. Kayak ari salaki emak ka mana? Ari Nyai teh apal kitu? Teu apal naon. Apaan mak teh anyar kene dicereikeun ku salaki, Nyai. Ai. Wah, Nyai, dukun gadungan mah nage jomblo ningan. Teh kemarana? Sia teh. Cek, tos di mana? Eta tos di sekolahan, kelulusan budak. Oh, meni pinternya budak teh tos lulus. Nya atuh da ABG indungna pinter. Meni sombong, Cek. Nya naon deui atuh hirup mah, teu sombong mah moal beunghar. Ya, budak urang oge pinter atuh ari didinya. Pinter naon? Budak urang mah kawin kerek sabulan, reureuh geus 3 bulan. Oh, hade eta mah pinter pisan. Maneh kudu bangga jadi indungna. Budak aing teh atuh calakan. Anjir, ade kieu hayamna euy CRI euy. Ya heueuh atuh gawe da urang geus ngabar. Emang itu pernah diabarkan gitu? Pernah nang urang mah teu wani newakna euy kudu ku salaki wae. Ceu, gampang lu kieu mah. Asal ulah tewak beheungna. Oh gitu. Nah, betul menang ditewak beheungna. Bisi utah ditewak beheung mah, ceu. Muncrat, ceu. Nah, bisa gitu. Oke, cobaan salake maneh. Tewak beheungna. Ini sok utah. Si eta mah lain hayam, manuk. Cek, kamari aya naon meni asa dogdag di imah euceuk. Eta salaki ngamuk, goreng adat si Omen mah. Nah ngamuk kunaon atuh ari euceuk piraku tak adat salaki. Heueuh, pedah manukna teh paeh da teu kanyahoan atuh urang mah. Rumah tangga salila-lila pas saya rumah salah kudu kitu. Heueuh, pira gara-gara manuk ge ngamuk. Piraku we cek atuh rumah tangga euceuk geus lila teu bisa ngubaran manuk-manuk acan. Rek ngubaran manuk paeh kumaha di maneh da hese. Ih, babari ari euceuk hayang manuk paeh hirup deui mah. Usapan grasok. Di maneh ngomongkeun manuk naon ti? Manuk salaki euceuk. Kelati, emang bisa hirup deui kitu? Nu salaki urang mah mun geus paeh teh usapan. Eta mah salah paham, lain deui atuh manuk teh eta mah. Mak, ari salaki emak bager. Oh, bager pisan, Nyai. Wah, hebat mama bisaan euy milih salaki teh. Nya heueuh, Nyai. Neangan salaki mah kudu pipilih. Ulah siga kanu kieu. Berarti lamun ka salaki bager kitu mah emak teh nyaahnya. Nya pisan, Nyai mah siga kanu kieu. Ari mah kunaon ngomong teh bari delak-delek wae. Teuing ningali anu kieu mah sok asa weureu jeung rujit. Ya intina mah emak teh bakal setia meureunnya.
Heueuh pokona mah nya pisan ka salaki ieu mah. Mawa ka di ruang nyai can maot mah. Ya heuh mau di ruang hirup-hirup atuh ieu mah. Edan. Cek ulah ulah kain dong. Teu anjing kan kada sia. Mau omongan. Matang Aya rumah bukan. kenapa lu tarang? Maneh kunaon ngalamun wae somen? Aing geus sedih ti euy. Sedih kunaon cia goblok mikiran randa. Lain manuk aing paeh ti. Atuh ka imah we sia teh manuk paeh ge meuni hese sia mah. Sia aya lieuran manuk paeh tah bawa ka imah emang bisa hirup deui. Tong disebut aing men teu bisa ngahirupkeun manuk sia deui mah. Nah kumaha dibere obat atau di kumaha atau dibere napas buatan sia teh sulieur wae. Ku aing mah dielus-elus dijamin tah goblok manusia bakalan hirup deui nangtung kita. Eta mah lain manuk atuh titit. Ya, mang bule mah cek aing oge teu baleg. Balik naon men? Titah dahar cing soboh ungap poe teh. Jadi enak ragung kieu panna enak teu laku pas Idul Adha teh. Udah itu udah makur banget. Goblok.